loba jelema nu geuring mikiran batu. Tatangga naik mobil anyar, manehna naik ambulan desa. Tatangga balik di kota meuli Pajero, manehna ngadadak meuli Panadol. Loh. Nyebret. Tatangga meuli kulkas asup angin. Dikorok teh ku salaki teu beureum ka gambar kulkas. Nyebret jelema ieu. Tai panangan sabaraha kali dipake neangan harta halal, sabaraha kali dipake micet micet jablay online. Bit amit anjing. Apa open BO teh tatangga. Lain sedeng ikut. KBG bakal diminta pertanggung jawab dan Pak Haji sekali ini naukidan beres sholatnya zikir setelah sholat fardu. Hikmah kitabullah aqbilu din Islam fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalalun kufran. Bapak dan Ibu ngedahapunten tetiasa seueur bubuka kana pimubtada karena kondisi badan yang sedang sakit hapunten anu kasuhun. Materi anu bade diduwikeun dina ieu wengi yang pertama tentang sholat. Sholat tiangna agama. Sholat mikrajna orang mukmin. Sholat waktuna ditentukeun. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi perlu diingat, meninggalkan sholat dosa besar. Ini orang banyak yang nggak paham. Hati-hati, ninggalkan sholat termasuk dosa. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara sihar. Orang yang meninggalkan sholat sungguh dia telah kufur dengan nyata. Hati-hati tak. Di urang lamun aya pembunuhan rame. Di orang lamun aya perzinahan rame. Tapi ketika anak tidak sholat, ketika suami tidak sholat, ketika mantu tidak sholat, ketika istri tidak sholat, dianggap biasa. Padahal dosa. Saking pentingnya sholat. Dalam kondisi apapun, sholat mah wajib. Contoh, apa bedanya sholat dengan haji? Haji kamu mampu. Manis tato'a ilaihi sabila. Istita'ah anu kawasa di jalanan fisikna, pesakna, paseukna. Hartina fisik teh sehat, paseuk akidah tauhidna. Tidak boleh ropas, tidak boleh cidal, tidak boleh khusyuk. Fisik, pesak, jeung paseuk. Haji bagi yang mampu. Yang tidak mampu mah tidak wajib. Ibu teu mampu, tidak wajib. Bapak miskin, tidak wajib. Demi Allah saya pakai huruf qasam, wallahi billahi tallahi, sholat mah nek miskin, nek mampu wajib. Awas ya, hati-hati ya. Aya jelema ngalaborakeun kana sholat. Nah teu sholat teu kabagian BLT. Nah teu sholat teu kacatet PKH. Nah teu sholat teu kengeng bansos. Bisa begitu. Ari haji mah kanggo anu mam, ari sholat mah
mampu tidak mampu wa ahatos ngaos awas ya wajib sholat haji ya wajib ke mampu. Barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kesehatan, tidak mau berhaji, silakan meninggal dalam keadaan Yahudi, Nasrani, Majusi, na'udzubillah. Anu mampu mawayahna kedah engal-engal daftar bade haji plus, bade haji reguler. Ari haji reguler mah nunggu nalami. Ajengan kumaha upami abdi tos daftar, teu dosa, da tos ikhtiar. Anu dosa mah awak sehat, duit boga, teu daftar-daftar, nah teu nyampurnakeun ikhtiar. Ari tos daftar mah da tos ikhtiar leuseuh. Ieu mah kumaha tuh da? Hayo we kana gadean, cenah mah boga duit teh. Melian manuk, gablek duit teh. Nguseup pagawean teh. Teu nguseup teu meuli manuk wudu. Bae. Lain seri dengekeun ya. Eta rokok sabungkus 20.000 Pak Haji. Lamun 20.000 kali sabulan 2 kali 3 600. 10 bulan 6 juta. 10 tahun 60 juta. Eta duit 60 juta hampura geus bisa ke daftar haji 2an. Cing atuh pola pikir, pola hidup, pola makan teh dirubah. Nu pokok heula. Boga duit teh nabung yang biaya pendidikan budak, boga duit teh meuli domba yang eka, anak yang belum akikah tergadekan, laki-laki 2, perempuan 1. Wa yusama asmaul husna, beri nama yang baik. Pan boga budak ibu, bapak boga budak, san akikah tergadekan, ampura. Pan harga manuk jeung harga domba teh mahal kene manuk mah hampura ieu. Murei, kenari, anis, lakbat, tikukur. Hah? Da can ngadenge ekah kumeunang ku tikukur. Cing ulah sareuri atuh rek kieu wae ieu teh hirup teh. Meuli domba jang ekah, meuli domba jang kurban, bener teh? Dalam rangka takarub ka Allah. Dan nu nepi mah Pak Haji hampura lain getihna, lain dagingna, lain tulangna, lain kulitna, takwana, ikhlasna, lillahna karena Allah eta. Awas ya. Pola hidupnya dirobah. Dia sekali museup coba inoy, tongkol, kroto, esen, noko konengna. Ai daang pamajikan jeung kurupuk pan aneh atuh. Hah? Pan nauk teh kuduna mah jang anak nauk teh nya. Heeh, tongkol teh jeung pamajikan lain jang eupan. Balik ke museup naon daang eupan. Sok dirobah. Kamari pejagang dan gendong bisa pergi haji. Pemulung bisa pergi haji. Muazin bisa pergi haji. Hah? Pas ditanya, Mbak nabung berapa sehari? 30.000, saya 15.000, suami saya 15.000, 30 kali sabulan, 3 kali 3 800, 800 sabulan, 10 bulan 8 juta, 10 tahun 80 tahun kamari hajian dua nana tuh, hari diatur mah segala rupa gitu nafsu ku ilmu gitu. Patak lamun boga bati keur dagang ya, hiji keur modal, hiji keur bekel, 2 tah atuh tabungkeun keur biaya haji teu kudu gede atunya. Tina kopi sarenceng, tina rokok sabungkus kasisipkeun. Ari saali teh muhun upami unggal dinten mah pan jadi ageng Kang Haji leres teu. Ulah bendunya ieu mah sababnya lamun ibu tos umroh, bapak tos ngalaksanakeun ibadah haji, anu senang sanes batur pan diri urang sorangan. Ayeuna urang boga banda, boga sehat. Teu umroh teu haji panu cilaka lain batur, awak sorangan. Patak tinggal di kolot baheula mah tata kelola hartana teh adem, tenang, tentrem.
Gitu pendidikan anak pesantren balik sekolah aya nu di Cipasung, aya nu di Salopa, aya nu di Manunjaya, aya nu di Latansa, aya nu di Umul Qura. Bapakna tukang tani, budak apal Imriti, apal Kailani, juara MTQ, juara Musabaqah Qiraatil Kutub. Pendidikan itu Imam paribasa keke menang deui, keke ngaladi. Poe ieu teh Pak Haji leuwih hade daripada poe isu. Duit ayeuna 100.000 ajengan leuwih hade daripada 1 juta isukan. Nah, isukan macan tangtu. Model dagang Abdurrahman bin Auf boga baki 100.000 ayeuna dicana ku Abdurrahman bin Auf mah daripada 1 juta bulan hareup. Nah, can tangtu. Eta kira urang teh can tangtu panjang umur. Cok atuh cok hirup teh. Saruana jeung pamajikanana ulah boros. Wadahan salamari sama Tupperware, bibir amut suwe wadah kanal hutang raweuy geuleuh awewe kitu teh aing ada. Teu diwadahkeun bae nu penting mah teu boga hutang. Salalohor hirupna teh tapi talekor. Glowing tapi diudag leasing. Naon hirup model kitu. Bedana ibadah haji sareng salat kitu kan. Haji mah kamu mampu, nu teu mampu mah teu dosa. Tapi ai salat mah mampu tidak mampu wajib. Naon bedana salat jeung zakat? Aqimus shalah wa atuz zakah, aqimu fil amar fil madinah aqama atu fil amar fil madinah ata. Salat wajib, sumuhun zakat wajib. Mun zakat teh wajib kanggo anu nisab sareng haul. Dagang zakat mal boga bak di 1 juta 25.000 keur batur ulah didahang dengkeun hae tukang dagang eta teh hak batur amilin mualaf ibnu sabil fisabilillah gorimin nya amba sahaya fakir miskin ta eta mah bagianana nu 25 nu 875 keur didinya gede mana 25 jeung 875 875 diduang halal nu 25 mah nyokot hak batur teu kenging dosa di KB saya teman didaang tara dibagikeun saya teman sakitu parena lega ker di Jakarta moal pare moal nek didaang jeung jaramina didaang saya teman jeung letak-letakna diletak aya dah jelema teh hanapeun tenda salat Jumaah saya mah datang koropak teh lain biasian molor datang koropak teh api-api gitu teh koropak jauh bentak eta koropak mah cara macet dasar are wae dipenta udunan jang rajaban dipenta udunan jang imtihan ngomong manya aya ngaji mayar astagfirullahaladzim eta budak sakola di madrasah diniyah budak sakola di taman pendidikan Al-Quran budak sakola di RA dipenta udunan da teu mayar ngomong nate daripada mayar pindah ngaji teh kawetan ayeuna teh pindah ngaji teh kawetan nah kitu hirup teh wazahadul musyrikin nabi amwalikum al jihad teh ieu rupa-rupa aya nu ku elmuna aya nu ku doana aya nu ku tanagana aya nu ku hartana ajengan atuh elmuna ibu fakir jeung miskin ku doana ku ngarojongna ku ngadukungna nu beunghar ku hartana itu karak tegak dunia yang ada di pentaknya, yang imtihan itu merek dah. Ayah ada jelema teh make tiung. Teu merek saya teh mah teu. Ai snack hayang 2 amit-amit aing. Ai zakat wajib sumuhun kanggo nu nisab sareng haul. Nya. Leres. Ari ngaranna salat mah hampura arek mujaki, arek mustahik wajib salat mah. Hartina mujaki teh nu ngaluarkeun zakat, hartina mustahik teh nu narima. Ngaranna salat mah wajib duanana ge. Kahartos ngaos teh. Kitu. Ayeuna naon bedana cenah saum jeung salat? Ibu teu dameng hampura meunang teu berpuasa. Meunang ajengan ujul sarngi diganti di hari yang lain. Kata dokter, ibu sakit, diabetes, ibu trombositnya rendah, ibu harus diinfus, ibu harus minum obat 3 kali sehari. Boleh tidak berpuasa, menang, hibdu nafsi, ngajaga diri hukumna wajib. Menang tetep puasa, menang tetep puasa, menang ai keur gering, ari salat
arek gering naik sager wajib. Saking wajibna sholat teu mampu nangtung diuk Kang Haji, teu mampu diuk berbaring, teu sanggup wudu tayamum, penting-penting naon. Kupingkeun. Sok sieun kieu we ayeuna rajaban salat isya asar urang mah power kitu teh. Status we rajaban dulu ya. Ari status siga nu heueuh. Rajaban dulu ya. Ai salat isya asar. Aya da jelema teh nyarane we. Kapan salat ka kitu nya Kang Hajinya? Kartosna sehat, sakit, senang, susah, mampu, tidak mampu, mujaki, mustahil. Ayeuna ibu ini ke Jakarta, anu kuda, naik angkot, naik bus, naik segala rupa grab, dikageun ka teu kuat, haus, perjalanan jauh sekali, menang teu puasa. Kengeng diganti di hari yang lain. Hari sholat mah wajib, ku sabab wajibna boleh dikosor, boleh dijamak. Usolli fardhu rakaatain qasran masmu'an ilahil asru adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Qomatna sakali adana sakali, qomatna 2 kali, lohor 2, asar 2. Kubanding pentingna sholat. Haktina naon musafir mukimin wajib sholat mah. Ari mukimin teh teu budak gini, ari musafir teh nu beberangkatan anger wajib sholat. Aos melang ieu ayeuna zaman kieu ari seueur jalmi anu ngalalorakeun kana sholat eta paurna teh abdi mah. Panaraka teh rupa-rupa dengan aya neraka utama nu tarajakan, neraka wel anu neraka ka indung ka bapa, neraka jahanam jelema kafir, aya neraka sakor keur jalma anu tara salat. Qaulul lam nakum minal musallin. Masalah kakumpi sakor. Masalah kakumpi sakor. Qaulu lam nakum minal musallin. Kunaon maneh diasupkeun ka neraka sakor sabab keur dirinya tara salat. Teh ngaliung tanu tara salat mah ke dirinya. Ai maneh kunaon tara salat? Nyata ai mah ngaladangan wae, ai mah rame waktuna adan teh. Ai maneh kunaon? Ai mah nguseup. Ai maneh kunaon tara Jumaah? Ngarit ayeuna. Ngariung teh teh tara salat teh. Salatnya katos teh. Urang mah ngaji Pak Haji lah. Abdi mah pendakwah lain politisi, nu pokok we heula. Pondasi mah da eta salat atuh. Tiangna agama mikraj onil maot ibu bapak abdi nu panggeulana disab naon salat mah loba alasan muriang we dikana salat muriang adi kana pencairan ngantri cenah abi salat muriang waktu menang bansos mah gibrig cager kabita kene ku duit teu biranya nauzubillah summa nauzubillah tos salat tah kumaha salat ibu jeung salat bapak lalaki Rizal beda keur lalaki berjamaah awal waktu di masjid lamun boga salat ka masjid pertama suami soleh, lamun salaki ibu tara ka masjid pertama suami soleha. Karti lamun boga salaki tara ka masjid pang meulikeun mukena warna pink merekan Hello Kitty ka masjid salat teh baik baca haik dina kitab Duro, baca dina Riyad, baca dina kitab Kifayatul Akhyar. Manfaat fadilah salat berjamaah teh hiji barokah harta, 2 anak saleh jeung saleha, awak sehat, setiap langkah yang diayunkan dari rumah ke masjid mendapatkan 1 derajat kemuliaan, kenging rohmah, wih di masjid wal magfirah terampuni dosa, terkabulnya doa, mendapatkan pahala sunnah. Sakit terus diterangkeun eta. Hayang barokah harta mah kuncina hiji salat berjamaah. Lamun jalma tara daek ngalaksanakeun salat berjamaah, ya rafa Allah barokatan min kasbihim diangkat ka barokahan hartana.
Ayo kurang buktikan dan ngaji di lemur kudu make bukti. Kang Haji kolot baheula mah dagang ka lemur batur ditanggung demi Allah. Ditanggung. Ngesian kerupuk ka warung-warung make brek lu badak teh nih. Waktu luar negeri mah bingung ka orang Indonesia mah awak leutik beusi kaangkat. Teu apaleun jerona kerupuk. Tapi ari ku barokah mah dagang kerupuk ka lemur batur. Anak jadi perwira, anak jadi bintara, anak jadi tamtama. Nah, dagangna lain saukur saarah. Naon maksudna? Waktuna sholat mah sholat berjamaah. Beres sholat berjamaah, fantasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah. Gini kolot baheula mah. Ayo kolot baheula mah dagang ditanggung. Barokah, anak jadi guru, anak jadi bidan, anak jadi mantri. Malah bedi tuna anak aya menjadi dokter jalur prestasi. Aya budakna nu sakola ka Mesir, aya nu sakola ka Madinah. Ambil Rusuluddin jurusan tarbiyah syariah. Konsentrasi hukum Islam. Bali teh jadi dosen, dekan, rektor, boga yayasan, boga pesantren, mengharumkan nama keluarga. Tah contoh eta teh contoh kudu jadi motivasi kolot baheula. Tanggung barokah. Ayeuna dagang marake motor, maju teh motorna we unggul. Waktu sholat, kalau kamu getan minyak, tinggalkan jual beli karena belum pasti. Dan berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Al-rizki mah sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Anu penting sempurnakan ikhtiar. Ayeuna bapak ngaladangan kakeun ka asan, kakeun ka poho salat lohor, teu namahan rezeki. Ayeuna bapak salat berjamaah duhur, berjamaah asar, teu ngurangan demi Allah rezeki mah. Uktub wa amaluhu wa azaluhu wa rizquhu. Amal, ajal, rezeki tos langkung ti payun, ye ditulisna. Riweuh di dinya mah hirup teh. Bati we sia mah ayo urus ya bati kayaknya. Sautik teh bati we. Genep bulan balik kudu meuli sawah. Genep bulan balik kudu nyeun kontrakan. Men saeuna lain kitu atuh ye. Harta Pak Haji beda jeung ilmu. Harta mah kieu. Wa ziyadatan fil ilmi, hartina ziyadah mah bertambah ilmu. Ari harta mah lain namahan apa? Wa barokatan fil rizqi, harta mah barokah. Naik naon namahan ari jadi musibah. Ayo, toko beuki loba tapi tara daek pangajian. Naik naon kitu? Lain berkah musibah. Toko hiji daek berjamaah, toko hiji bakti ka indung ka bapa, toko hiji manfaat keur dulur di lembur, toko hiji infak ka pasantren, sedekah jariyah wakaf, hiji ge barokah. Dengekeun euy, hayo sia mukaan we toko. Duduh ka dieu, korekna naudzubillah sia mah. Boro-boro keur batur keur pamajikanna ge korek. Dikitung pamajikan nyokot taligu ge. Aya da jelema teh keur udut. Kumaha lainnya kan gitu teh lah. Karek naon bahana loba aya teu barokah mah nya mah. Ada nu penting mah barokah. Ieu contoh ieu kolot urang. Geus geunah Bang. Anak gede. Baheula mah pejuang ieu teh. Tapi teu salah. Waktuna salat, waktuna dagang, waktuna usaha, waktuna usoli, waktu kasawah, waktu ngaparkeun sajadah, waktu bekerja, waktu berdoa, waktu tolabul halali, nengan harta halal, teu poho tolabul ilmi, waktu ngaji mah ngaji, kitu hirup mah. Mau waktu pengajian, rangkeul, tararape, nu beugedor mah balanja di ladangan deui we. Sol gablok salah gitu ya. Bu, harta mah lain bertambah berkah. Salah contohnya salabah Khatib Al-Ansari miskinnya getol ibadah. Salabah diuji ku harta anu berlimpah teu ibadah. Eta indikator harta teu barokah.
Gen bae hiji ge mayeng we alhamdulillah gitu. Nu penting macet ajengan ge berkah salat berjamaah sholawatan thalabul ilmi silaturahim rek naon loba cabang pabeulit jeung panyakit pabeulit jeung urusan duit riweuh nu aya syukuri we nikmati jalani apa yang ada karena hidup adalah anugerah waktuna hiling-hiling yuk hidup dunia semua tenyaho ulin-ulin acan cing boga laladangan teh pamajikan teh pangmeulikeun tiung batan strap 700.000 syari'i pangmeulikeun tiung denai 245 Zoya, Erzata, Dauki, Robani, Umama boro-boro ieu mah boga batin teh mulian manuk manuk ngarantung tiung pamajikan belel boga tiung teh kamari we dibere ku caleg teh ge kumahanya gablek salah kita teka beneran baheula kolot tani telega paji kolot baheula tani teh tumpang sari dengan dina kebon teh aya serehnya teu dina kalengan aya sereh suraung kaji sawah telega ini ka sawah beres duha beres ngalaksanakeun salat sunnah isyraq beres ngalaksanakeun salat subuh berjamaah rengse ngalaksanakeun salat sunnah qobliyah 2 rakaat meme subuh teh deui hade taribata dunia jeung eusina aya intan aya permata aya berlian eleh ku 2 rakaat meme subuh ka sawah bae kolot baheula mah imah batur make parabola manehna mah paraseuneu bah ngeluun batur imah minimalis manehna mah bilikinis tapi hidupnya romantis tidak pernah anarkis Pak Haji hampura bahagia mah bukan di materi tetapi adanya di hati lain bohong sanajan daang jeung teri saing teh nu kamari bari basi tapi kalau suami tidak poligami mah happy sanajan tiungna joya mau kena gelombang cinta HP Nokia laptop Toshiba motor Honda mobil Toyota duit loba sawah lega anger batin kasiksa sare kitu tibra nyagina kasur busa daang kitu mirasa nyagi jeung lauk nila bari cai aqua gelas Vicenza sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA usaha kitu marungkat besti pemajikan di lemur titah ngurus imah pemajikan di lemur titah ngurus budak ari manehna di kota transferan we jeung si eta cek dina hatena teh aku banget gitu loh aya pokona mah make kopeah cek dina hatena teh aku banget gitu loh bu nya sepuh kapungkur mah tani bah telega berkah lain beja lain cenah urang teh kumaha teh ieu teh mumpung kena aya kasempatan ye bapak mau cari bertambah atau mau cari berkah dan sok jaga salatnya berjamaah Allahu akbar coba majikan teh adan lain komat Astagfirullahaladzim. Panggilan Allah mah lebih utama daripada panggilan tak terjawab. Hari nu adan teu dijawab, hari HP teu kaangkat, ngadat order. Nah, ieu geus mah kana order. Maghrib ya maghrib. Mohon maaf. Tutup sedang melaksanakan sholat ade tembongkeun siar agungna agama Islam gitu Pak Haji di Mekah nya halas mamnu teu wani
wani toko muka wani ngaladangan ke sholat berjamaahnya tapi mah beres ya sholat berjamaah hajinya baru kadai lah ya gitu kurang memberikan mohon maaf kios tutup sedang sholat berjamaah kini tahu kata pokoknya gitu di kayung yonen orang contohan heula ya lohor uduh heula sing tartibnya pan kitab fikih teh bab awal mah bab toharo sok sadayana kitab fikih terus jeung kajengan nek sapinah rek patul muin hifayatul ahyar subul salam fikih sunnah bab awal bab toharo diawali dengan wudhu yang suci dan mensucikan beres berdoa make baju sopan anu rapi nutup aurat lain mahal dia ari najis mah teu sah fungsi pakaian untuk menutup aurat bukan ingin mendapat pujian dari orang lain sing sopan ari ka masjid masih rapi tuh ajengan tingali sorban sinyang, peci, koko itu buka masjid pakai pamere di eta di kantong tarigu naon kata mereka teh naon teh segitiga aduh eta salat Gusti aya merekan segitiga aya deui mereka na teh pamere dengan naon teh dengan di toko cet glotek kamari nyeun imah pan hadiahna eta kaos aya dinu pamereh di pantai coblos aduh aya kita sing sopan ke masjid mah berangkat teh ke masjid coba ieu Bapak Ibu caroge ibu angkat ke masjid tos adan satos adan sabda acan adan satos itu kumaha teh sebelum sesudah rupa-rupa Pak Haji aya anu sebelum gininya model di kota banyak 15 menit gini geus dimarasigit gini ngaji Quran ngadaguan adan Allah bari kasep bari bersih memeh adan teh Pak Haji salat sunnah tahiyatul masjid salat sunnah syukrul wudu ngaji Quran wang tadirus salat ba'da salat menunggu salat setelah salat beres salat sunat ngadaguan lohor teh ngaraji batur mah ku gaya tos kitu teh angkat ke masjid urang teh sunnahna jalan kaki karena setiap langkah yang kita ayunkan akan menjadikan saksi nanti di hari kiamat salat sunnah rawatib ari salat sunnah rawatib teh salat sunnah amun nyumertai salat wajib ba'diyah dan qobliyah yo saha nu ngalaksanakeun eta salat sunnah rawatib bakal dipasihan ganjaran kautamaan fadilah lillah karena Allah urang salat sunnah rawatib dipangdamelkeun istana di surga Allah salat sunat lah ibu-ibu eta mah mun rek salat sunat aduh mama asam urat jadi saya mah unggal salat sunat asam urat ari salat sunat asam urat ari senam dengekeun tukang senam mah buyat geyot cenah waktu na salat sunat mah aduh mama nyari asam urat mah asam urat salat sunat mah ari senam mah geyot tiga entok rek menaw karuana jeung salakina Bapak salat atuh berjamaah lain tengarti gede ibaiti mun paridan hiji salat berjamaah 27 nah atuh Bapak teh ka masjid Bapak teh keur lieur nya saya tahu itu mun salat berjamaah lieur mun gapleh henteu saya tahu dengekeun sia tukang gapleh lain rek nyungsieunna tukang gapleh tereh pae nah urang buktikeun ayo tata dua paehatnya minta pae tuh tukang gapleh emang datang balak tilu mod kan ngadenge nu gapleh panjang umur modar we sih mah ari gapleh kuat ari salat sunat ka masjid asam urat vertigo lalieur ai main ludo tungku lompatan coba ya bapak-bapak loba sedekah loba slot
Ibu-ibu loba sedekah, loba selfie, loba zikir, loba komen, loba maca sholawat, loba maca WhatsApp. Astagfirullah. Salat. Luruskeun, ai lempengkeun, da eta teh bagian kasempurnaan salat kerja. Kudu lempeng, kudu rapet. Beres urang teh salat. Wiridan, cek sunah namanya. Zikir setelah salat fardu. Sami di dieu nu dibaca istighfar. Nah, kurang ngaji. Nah, ari beres salat maca ieu hikmahna. Pak Haji ngadahakeun dan ulah benu muga-mugi janten ilmu. Bilih bisi dina waktu salat babacaan urang kirang sampurna. Tilawah, tajwid, fasohah, makhraj, sifatul huruf, taradum, irama dalam membaca Al-Qur'an, ada ras, ada sikah, ada nahawan, ada bayati. Urang teh teu paham, teu ngarti. Disampurnakeun ku maca istighfar. Nah, ajeuna beres salat maca istighfar ibu-ibu oge. Bisi dina waktu salat jumlah rakaat sok poho. Lain bohong teh dengekeun yeuh. Sok kadang-kadang ngableng pan. Ieu teh 2, 3 nya. Sok kitu teh. Aku mah atuh yeuh ilmuna. Saur fuqaha ahli fikih di mana ragu jumlah rakaat canak nu pangsalitna. Ya teh rakaat 2, 3 maghrib teh 2. Yang isya teh 3, 4, 3. Lamun barang daang isukan ngawuduk jeung nasi kuning. Ya teh gorenganna genep 5, genep sia ulah diakul 5. Ai barang daang mah beda deui teh. Mata kudu daek maca Bapak kadang-kadang gitu bu, nya, ke salat kadang-kadang Allahu Akbar, kayak ieu teh kompor teh geus dicetrekeun, cacok, jadi sok ingatnya, urang ingat Allahu Akbar, eta rok sok sieun aya nu nyokot, kesupkeun kana laci, aduh, ingat teh, mangkaning sasolok rokokna teh, ikut salat teh saya mah ikut kana Magnum. Ingat karena mil poho ngasupan mata baca ari zikir kang ngaji nadahapunten nupang utamina ku patangan. Nah ari zikir utami ku panangan sabab ieu aya dalilna aya sanadna. Moal wakang ngageser urang ke dina dinten kiamat samemeh ditaros siji umur. Umur teh ditaros ieu masa muda nya. Harta, malah harta mah hapunten 2 kalinya ditarosna dari mana kau dapatkan ke mana kau belanjakan. Anggota badan itu bakal ditaros hari pembalasan. Urang muhasabah we nya memeh urang menteun batur urang muhasabah urang. Di luhur heula ieu buuk mah sabaraha kali buuk ditutup sabaraha kali dibuka. Ayeuna we make tiung teh geus kolot, baheula mah keur ngora tara teh. Geus loba wi di mana sok pake tara. Tara make hikmahnya soal. Tara make nyeng, nu tingali di omekus jadi kamohan. Make make kanya manya ya geus jawab. Panon ieu pake nonton TV, bari ngaji. Apa-apa panon kali panon dipake rumah. Ayeuna tara ini teh geus aki-aki baheula nama pemain teh. Bilik batur ge beak sia teh. Rodok itu tadi sekali dan itu kapan ayeuna teh loba mah anu gering dan batur. Ngaji ge lain iki kalah ningali leulak deuleh bedah meulang. Siga eta geulang eta mah ceuk si udang tahan hutan. Da sirik mah tanda mampunya. Lamun mampu mah meuli we tong disiku-siku. Jadi ayeuna teh loba jelema nu geuring mikiran batur. Tatangga naik mobil anyar, manehna naik ambulan desa.
Tetangga balik di kota beli pajero, manehna ngadadak beli panadol. Loh. Nyebret. Tetangga beli kulkas asup angin. Dikorok teh ku salaki teu beureum ka gambar kulkas. Nyebret di rumah ini. Tai panangan sabaraha kali dipake neangan harta halal, sabaraha kali dipake micet micet jablay online. Amit aja. Apa open BO teh tatangga. Lain sedang ikut. KBG bakal diminta pertanggung jawaban. Pak Haji sekali dia naukidan beres sholat teh zikir setelah sholat fardu. Beres zikir ngadoa. Beres ngadoa sholat sunnah ba'diyah. Depan urang mah ahli sunnah atuh. Ulang ngomong ahli sunnah ari pasunatan teu dipilampah. Ngomong doang ahli sunnah. Hari beres sholat tuh wiridan, hari beres sholat tuh sholat sunnah. Batur maca Allahumma angkas salam, ya ma Allahumma lantas jalan. Ini ya teh eta mah dari kaladangan deui. Beres sholat sunnah badiah atos beres alhamdulillah ya Allah. Wih kabumi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka ku istrina teh. Waalaikumsalam. Aduh, cium tangan kasalaki teh buruk-buruk ge papan jati. Adek goreng ge salaki sorangan menepuk ai didulang terpecik muka sendiri. Beunghar ge batur, kasep ge batur. Salaki kuring mah salaki kuringe pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal lelah. Pejuang kahya pengenalan mah mi buka setan. Dadang lagi buka. Tangan salaki teh. Osok ibu cinta salaki. Boro-boro. Jangan telah eta dipangmelikeun geulang. Kek salaki teh diukna kursi ning di lembur mah. Sanes kursi ieu da ieu mah kenging namut. Kuninga kursina teu. Kursina terang teu. Aya kuninga. Kursina teh tinggal ban we ka dieu hideung aja. Diu ke salaki teh usah esot cikeun nu ambeien. Sor cai. Pak, ulah. Kumaha ayeuna bab salat berjamaah alhamdulillah dijaga dirasa. Pasunatan insyaallah diamalkeun. Pak hayu urang tua, abah sepuh kapungkur pendidikan teu luhur. Duka sarjana henteu. SMA teu tamat, SMA ge kadang-kadang SR. Tapi etika budi pekerti akhlak mayunan caroge luar biasa. Pak, urang tuanya berjamaah teh berkah. Amparkeun sama kening Pak nu kenging meser ti Tasih. Ya Allah, ya Karim. Cai teh dina teh kokoneng teh nih. Kuninga teh kokoneng anu pamasian ti dulurna nu ka Mekah. Pandi urang lamun aya dulur ka Mekah, walimatu safar, ngareupeulan, balik ti Mekah datang di mawa hayam. Tadi bere teko. Gedena jeung leutikna teko teh kumaha hayam. Mun mawa enop kopea. Lamun teu mawa nanaon mah kacang 2 korma 4 tos. Pak, tuang mohon dipangnyukeun Pak Haji. Lain bong salaki baheula awewe teh. Cur cai pangnyukeun. Mangkani ngawulaan salaki teh nutu napi nyisikan mirun seuneu wadahan kana asepan. Ditahan ku seeng, asak kubrageun kana dulang, diakeul kana bobokok dihihidan. Sabarajam eta ngawulaan salaki. Ayeuna colokeun asak geus sia mah. Por maneh mah ganjaran teh beak umejikom sia. Baheula mah ngawulaan salaki teh di payunan tuang teh. Gini.
Pak lain bohong ayeuna tingali salaki rek dahar kalaka di WA nogna na kulkas mamah lagi naik odong-odong astagfirullah rumah tangga kitu marungkat bes saya salaki rek dahar saya kalaka di WA nogna na kulkas mamah lagi senam dulu ya dibuka teh kulkas candi dadar nogna teh ngadadar sorangan salaki asak nogna nek nyiuk sangu gigi pohonnya treken seri-seri gitu ayo ngalaman sih sekali-kali salaki eta daang jeung gigi aya ada jelema teh lengalenge aya ada aya karena pun tenda jelema teh di mana teh aya pantoan ini gitu-gitu teh ngai rumah tangga teh ulah gitu nyai ulah nurutan minum didinya tuang istirahat dan tubuh ge punya hak untuk istirahat mang hibdu nafsi jaga diri istirahat ulah kieu nya hayo jangan duit geus kumpul teh duit beak pagi dipake ubar ka dokter operasi mau tak istirahatkeun mumpung aya di lemur servis salaki teh aduh beres salat lohor beres tuang teh Pak kula seorang wanita yang mengajak duluan pahalanya besar Allahu Karim ayo mumpung budak sekolah jong-jongan aduh amparkeun spray nu meunang meuli ti kota teh Kintakun aya Kintakun My Love Emerald Kingland Lady Rose Bonita aduh spray teh diganti wae euy aduh ieu mah spray urut sepanduk coba aya gambar urangan teuing dirinya mah ari ngawe ciga nu heueuh aya kapan pulang aku kangen gitu loh video call dong hari ayah sih diantep sebal aing WA video call kangen ayah diantep lah gitu servis salah kita servis seperti kan luluran aduh make eta mustika ratu da kitu marolo dia masalah di lemur balik di kota usaha poe kemis malam Jumaah dar kalaka ngadurukan Gusti aku waktu na dipake bau rok raks ya umpama majikan aing dideret tuh aing gitu mah waktu na dipake mawa sisir kerep geuleuh aing malah kutu malah keluar nyalik sih ke salakina teh aing balik dia naon aing mah ka dieu ge disangkalupan kutu aya kitu teh tina salemur teh sok aya hiji-hiji ulah kitu istirahat ibu salaki nyanu ngabau salaki poligami ceuri salaki ge moal ka mana-mana ari di servis mah tuh servis poe kemis teh meuli leuca saparapat aduh Jakarta Bandung ngabret euy bu salat lohor tos istirahat atos asar berjamaah deui segala rupinya jangan lupa baca zikir di petang kan zikir teh aya dua pagi zikir pagi dan zikir petang baca ta'ud, baca surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas. Kalau subuh asbahna, kalau sore amsayna. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Wah, luar biasa doanya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. 3 kali.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, pasihan abdi teh ilmu manfaat, rezeki nu sae, amalan ditampi, luar biasa zikir di petang. Asap diamalkeun ai sare teh kitu zikir. Hah? Udud deui. Udud we udud timpa kopi gudai mantap. Tapi terakhir ya, Pak, ampurannya. Bener ya lain bohong. Orang kaya belum tentu bahagia. Orang miskin belum tentu menderita. Belum tentu. Contoh ya. Aina sawahna hektaran. Memiliki, tapi belum tentu menikmati. Sawah hektaran, tapi dahar digeram. Da goul eta boga penyakit gula. Boga sawah mah, tapi kan tidak menikmati. Nu maculna teu boga sawah, 2 boboko bah. Bener? Lain bohong. Ayeuna duit loba, dahar daging, kolesterol. Nu teu boga, lain bohong, hulu japuh direnon. Anteng terus. Sambal beledak. Aduh sangu koe. Alah cocol dicocol. Am dibuatkeun sambal lada. Teu boga, tapi menikmati. Aya nu boga, segala ulah. Daging kolesterol, sangu ulah loba ting diabetes. Hehejoan asam urat, es radang tenggorokan, nu diadaan naon sih unur kami beres dah hati kieu sing ditarabikeun ayeuna cenah ngopi di kafe belum tentu nikmat bagi kita. Mohon maaf ya, mohon maaf nih bagi kita kan aing urang makan karena kurangnya Paji modal abdi mah sakapeung nyekel duit, sakapeung nyekel sirah. Keur urang ya. Aduh, meuli kopi renceng. Kapal api, budai, white kopi. Naon we? Saya ngabola. Di kode ku sendok, ku cangkangna Pak Haji. Oh, memeh dipiceun di lagelah. Lain bohong, saya ngalaman tuh. Mantap. Amis, lain bohong. Aduh, memeh dipiceun teh di lamut. Kocek cangkangna. Ceng. Lamut lah, mantap. Ya, zikir. Jangan lupa zikir pagi dan petang. Karena padilahnya begini Pak Haji. Junah, perisai, tameng, hartana, budakna, awakna, terpelihara dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak dan Ibu, mohon maaf karena saya sakit. Saya udah 2 kali ke dokter nih. Tadi juga pulang dari dokter. Mungkin itu sajalah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ulah kilang-kilang ngapunten teu tiasa diteraskeun patulah patali kondisi badan yang memang sedang sakit. Pangasa Kiai Haji Zainal Abidin, pangasa Habib Syekh Al-Habsyi, Dewan Guru Jalsah ya Jawa Barat, pangasa Bapak Dede Agus Sugara selaku Kepala Desa Pak Babinsa Desa Cihideung Hilir. Mudah-mudahan kehadiran Bapak ke tempat ini menjadi ladang amal kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ulah kilang-kilang ngapunten teu tiasa diteraskeun patulah patali kondisi badan yang memang sedang sakit. Pangasa Kiai Haji Zainal Abidin, pangasa Habib Syekh Al-Habsyi, Dewan Guru Jalsah ya Jawa Barat, pangasa Bapak Dede Agus Sugara
selaku Kepala Desa, Pak Babinsa Desa Cihideng Hilir. Mudah-mudahan kehadiran Bapak ke tempat ini menjadi ladang amal kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca.